teh kemana sakit alhamdulillah kurusukan kebun batur iya nang menta bieu tah Mang Maman dina teh kabagian aing ieu ngarorotek lah teu boga suluh pada cing we mah di imah malah pusing kana hulu lah ning dia lah ada kon salah kita enggak lah lumayan nang sapoe sakit tu oge sugan aya pan jangan nambah-nambah mirun seuneu bae lah beas eueuh oge penting masalah aya suluh weh heula lah kamarana sih si emak aya di jero si emak duh Alhamdulillah Ridaek mah usaha menang pan lumayan padahal mah mangkat teh kamar gininya tas di mana tas di Mas Suratmo masang antena Alhamdulillah benangan mere sakieu jelema beunghar mere sakieu ka urang ya lumayan we atuh neh ya nyaho teh tetep Suratmo teh nu imana loteng lain heeh nu tungtung jalan eta eta teh pamajikan teh rentenir tukang dagang-dagang ke duit eta teh ka batur bae rani nya kenaon loba duit oge ladang rentah darat nu kitu mah kajen teh mobil loba sawah lega oge naon ladang-ladang ke duit teh kejem lamun teu mayar teh kadang-kadang sertifikat imah batur dicokot tibang hutang saeutik oge tah pamajikanana Pak Suratmo eta teh ladang kitu ladang ke duit biasa kos batur gitu tah kos bank keliling siga nu heueuh bager ka batur oge ngamodalan lote kemudian naon teu kabayar dicokot teh kabeh kada aya motor dicokot jaminanna teh kejem teh Kang sabodot teuing ulah pusing ku urusan batur nek usaha naon nek naon keun bae lain masalah keun bae da mainna teh bisa imah gede gitu teh budak kada sarakola kitu teh ladang teu bener teh usahana usaha haram nu kitu teh ngarentankeun duit eta teh batur ngarinjem ngahajak ka mainna di bageurna supaya ngarinjem duit itu teh padahal mah intina mah nyekek eta teh intina mah batur kalau badu balang ku manehna teh loba nu ngomongkeun eta teh batur teh anu kita tangan anu eta si jalan deket gapura tabelah ditu kamari kan teh meuli motor kamari cenah teh bang meuli motor ladang naon teh bang manehna salakina tas di Jakarta balik meuli motor coba ge meuli sombong teh bang balik di Jakarta meuli motor ada tas di Jakarta meuli motor ngajukan meuli geulang meuli sombong teh bang balik di Jakarta ge meuli geulang meuli naon nu kati kieu-kieu lamun amplop jeung sasaha teh sakunaon si gigir wae ho jiga para horek ti kelebuk geus kadeng tuh sok ngomongkeun batur berakeun sok kadengeun ku batur nya emang eta mah ngomongkeunan jelema eta mah jaba koret ka batur tara barang bere kata tangga tara barang bere beunghar teh sorangan we eta mah manehna urang mah dalam beunghar aing dibayar moal kitu ka batur da coba ge meuli TV gede teh meuli idar sara lembur hayang nyahoan ku tatangga meureun tas meuli TV anyar segala meuli baju oge nu kuat dipoto-potokeun meuli baju jelas cek batur ngaromong sombong tibang kadak beunghar kos itu oge segala diboli hayang pamer hayang kada ku tatangga si eta tah nu deukeut di mana belah dinya mun eta anakna teh pan di Jakarta di naon teh di gawe teh di laundry naon mah cenah ge beunghar manehna ujung bos cenah kawina teh lah jeung saha oge cinta angger lah di imahna mah sombong tibang beunghar sakitu oge jelema teh teu ningali tatangga atuh sangsara nu naon teu ditempo mainna mah hayang panas batur doang eta mah keun bae atuh neh keun bae geus lah ngomongkeun we batur jadi jelema mah sabarana mah ulah mereka sombong tibang kos bong duge coba ge mainna mah hayang disebut jelema beunghar meureunan moe pare kuat di luar imah hayang disebut jelema beunghar moe pare kuat di luar ame katemu ku batur loba pare na meureunan
Naon sih jangan naon sih. Naon? Astagfirullahaladzim. Nah, iya, cetok teh. Mana angan di dapur eueuh. Geuning aya di dieu. Terus dipake tadi kuing, terus dipake ngalah suluh. Marek ngalah suuk. Aing ah. Terus tunjung ini teh. Terus pokoknya musingkeun teh oge meh nama. Ieu Doraka ka kolot. kudu kumaha mun ikut pusing pan mikirkeun ini eta lah. Gaya tahun tadi uruskeun aing sieun kawalat aing diuruskeun aing darah tinggi aing teh mikiran anak lah. Ini kasar beuleun akal sarombong anakna teh make motor gimana kuat yang cenah di luhur. Pak Ustad nuhun. Kala Pak Ustad punten. Kumaha aya naon cek naon cek. Teu pan nanti Jumat teh tes gawe. Masang antena teh nu manubung harte nu belah ujung. Nya Eta Pak Suratmo. Nya Heeh, pada teh renten nih eta teh pamaju kana sok dagangan kudu duit eta teh. Lintah darat ka batur. Kos kitu. Astaga. Tah, kamari ge balanja sekolah meuli kulkas beli naon dah eta mah yang pamer doang Pak Ustad. Eta mah jelema eta mah ngahaja me kata buku tetangga, padahal mah nyek ka tetangga teh tedulungan ieu. Lamun merek-merekeun duit oge ka nu dagang ka nu naon, nu teu kabar teh dicokot eta teh. Motorna imahna dicokot. Eta teh kudu kitu lintah darat eta di ujung di mana. Terus digawe di dinya tadi teh. Heeh, Jumanta teh di dinya. Sarua teh jeung tetangga belah dinya tah. Anakna pan digawe di Jakarta. Balik meuli motor anyar. Mun sombong kukulingan sampai ka tembok ku batur. Heeh. Coba eta mah sombong mau ame disebutkeun loba parekna, moe pare kuat di luar. Moe pare kuat di luar, Pak Ustad. Kudu di mana tuh, Cek? Lah yang ketemu ku batur loba pare. Mama garing ieu, Cek. Oh, janten dah yang ketemu ku batur we, kuat sia gitu teh Pak Ustad eta teh. Heeh, segala rupa. Aduh, Cek, ya kieu teh namanya. Cari wae namanya. Tenang lah tuh. Tante ya. Bang loba pamer jelema mah. Oke ya, Cek. Urang mau langsung batur. Heudapan sungut hayang ngacaprak wae teh da oge. Ulah Cek, sok ngomongkeun batur teh. Aya hadisna, colong terang teu. Hadis hadisna. Ya, aya hadisna gitu. Ya. Kita kayak ngomongkeun batur. Innal gibata taqulul hasanatu kama taqulun narul hatoba gitu, Cek. Nah, terus deh. Boro-boro Ustad minta ngahulang wae oge. Kurang jelas nya cenah. Saestuna lamun urang sok ngagibah gitunya eta kasayaan urang teh bakal leungit Cek gitu. Ye iman teu ngagibah. Tengekeun. Ye urang mah lain ngagibah. Kumaha kieu Cek sakumaha ayeuna ieu seuneu dibeulem naon ieu suluh teh dibeulem ku seuneu gitu Cek. Jadi beak berunan. Beak gitu Cek. Misalkan urang mah tong sok ngomongkeun batur, kembali batur usaha naon-naon ge gitu. Ya, tapi mainan mah kan ka batur teh lain nulungan nyekek eta mah Pak Ustad. Nya, penting mah urang ulah gitu. Oh nya moal bisa kitu da teh boga jang eta na jang merek ka baturna. Gua ada rese. Pokoknya mah urang malah gitu lah, pokoknya mah kitu nya. Kudu kebersihan hate kitu mah. Gitu urang mah geus ayeuna mah lah. Kembali batur rek usaha naon-naon ge keke aya balitunganana da keur-keurna eta mah Cek. Oh, jadi lamun jelema cek paribasana melak naon teh pepelakan teh. Melak cabe, jadinya bakal cabe, melak bonteng, bakal jadinya bonteng gitu Cek. Amari wing teh melak gedang teu buahan Kunaon Cek? teu buahan kalah gedangan. Melakna gedang teu buahan. Nya atuh karena ge tangga gedang ya Cek syukur wae gitu. Jadi kumaha sih nya kos kieu wae jadi hirup teh pusing kadang-kadang nempo batur mah bring ka ditu baju teh berai beureum berai beungar teh babari boga duit teh meuni kuat batur mah hayang ngomong hayang itu ge pok torolong. Ieu we. Ini bukan rumah tangga lila ge mana ieu ge imah ge ieu. Kos kieu we imah oge dipel teh kuat beak salomari jang ngepel ieu bersih. Mal bersih atuh iman Cek. Nya ge watu celah. Aya nama cicing sabar intina mah. Oh, buset, Pak Ustad, lamun ngomongkeun sabar, lamun dilombakeun ceuk pian mah juara ka hiji sabar mah. Bener. Sabar pisan. Sabar pisan. Ya pokoknya mah ge ayeuna batur bisa jujur. Karung mana karung? Mana jauh-jauh kan itu. Karung apa poho? Karung. Karung mana karung? Tukang ih.
Di mana? Di tukang ka rumah. Eh, Itu kan gajah dong pisan ini teh ku aing baruang oge asana mah dia. Nah, bare wali kambing ku aing sia. Geus ngambek deui tangga. Sikeun udah ge Pak Ustad adi mah kesal wae. Kumaha nguruskeun anak. Tapi nyalin tuanya nya untungna teh nya. Kesal wae nguruskeun ini eta mah jeung basaliwang. Pak Ustad kudu kumaha teh. Sabar, sing sabar. Tidak ada gurunya kayak salaki. Entong pamali cek. Kasalaki ulah itu ada dina ucapan euy nya. Jadi husni kalamihi ka dina kitabna cek kedah lemah lembut jadi kasalaki teh kami toha sing sabar nguruskeun anak. Eta teh ganjaran saker urang pahala hungkul eta teh cek nguruskeun kolot gering teh. Awas kitu teh. Akur Pak Ustad, bener gitu taneh dengekeun cek Ustad. Oh, jadi dengekeun da aing ge jelian sarua. Jadi kudu lemah lembut. Ya gitu. Oh, akan pilih kami salila ieu meuleudar sok loba salah. Hah? Sanes gitu. Kumaha Eta mah sih? juga gitu. Ya, oh maksud lemah lembut teh ulah ngorowokan gitu. Buku tara didenge buku teh. Nyaut salah nu balangap bae ieu mah. Ya halo. Ustaz kudu kumaha tuh. Jadi bingung Ustaz ge ya. Boro-boro Ustad aja bingung ieu teh. Jadi Pak bingung-bingung. Usaha teh kos kieu wae jadi teu kenal kamajuan rumah tangga teh imah ieu teh lamun aya eta we aya ucing pasya di jero geus deg-degan teh sieun rubuh. Dulu punya. Bang ucing pasya di jero ge geus sieun ieu teh. Di mah pikiranana jeung boga salah kitu teu kos sayang kos batur. Usungan berkah di usaha-usahakeun nyenangkeun pamajikan, nyenangkeun kolot di imah atuh pilang bara di keramik mah atuh kasih Ya, dengekeun lain sarung, karung nyai karung. Ari tadi tuh kadung cecek aja ya saudara kadung ya. Aduh, ulah eta mitoha. Pusing, Kolot, kaget. kembali. Karung ya mah, karung lain sarung. Di tukang kadung mah. Makan ribut antara ya. Uruskan tuh, oleh tadi uruskan. Palca uruskan itu ah. Musingkeun aing mah. Ya, cek, tahukeun ya Ustaz ya. Hampura usaha aduh aing mah kos kieu wae. Ya, inna ma'al usri usro, cek. Fa inna ma'al usri usro. Sanggeusna kasusah teh bakal aya kasenang. Tenang we, cek. Kiraha tuh bagi kasenangna Pak Ya, Ustaz. bakal ya we, cek. Teu senang-senang. Hayang kos sabar batur. atuh. Sabar wae mah. Kira-kira itu dari kelas jadi balan. Kumaha tuh carana itu Ustaz. Jadi dinikmati we jalani gitu. Jadi jika cai mengalir gitu, cek. Apa sih cai mengalir gitu? Kesolokan. Kesok aya ta nu liwat ah. Pokoknya muter orang macam muter jalan gitu. Atuh liar beneran muter we nguriling we mah Ustaz beureun alabatan ombak banyu kolecer. Aduh, geus satu lagi malah bahasana ya kumaha nya. Intina euceuk sing narima kodarna Allah. Eta teh nu terbaik sakeur Teu euceuk. boleh narima Ustaz ieu mah kajeng kumaha oge ngan ieu teh kadang-kadang sok asal wae atuh teh nguruskeun mita kos kitu teh. Nah, eta ulah kesel. Boleh suntik mati apa kumaha. Omo eta kolot ulah nya. Tos ayeuna mah ceuk kieu wae uci supaya geunangeun hate supaya tenang mah lobakeun dikir. Fa inna dzikrotan faulil mukminin saestuna dikir teh manfaat pikeun urang ceuk. Itu ayeuna daripada ambek-ambekan we kasalaki nya eta kami toha ambek-ambekan kalau kumaha eta kolot urang ceuk. Kesel wae teh da ge Ustaz. Aya kisahna Uwais Al-Qarni. Teu Uwais Al-Qarni teh yang tepang sareng Kanjeng Nabi ceuk. Tapi teu daekeun tepang sabab naon boga uruskeun. Tapi Kanjeng Nabi geus ngajamin ka Uwais Al-Qarni ieu teh bakal calon surga. Karung, eta karung. Kasih Jumat apa kepanggil. Dapat tadi aja disuruskeun karung tadi aja dituduhkeun Ini ku terus tunjung. baca lah untuk si kuman tuh bau tuh ikut tekau Pak Ustaz aku teu ori pancing teu da oge lah asal wae Ampun ieu mah nya sing sabar intina mah kitu ceuk sok lobakeun dikir nya.
hayang tiis teh hayang aja. Ya ayang Loba tiis. salawat, loba salawat. Salawat, salawat. Gitu. Kumaha sih? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Oh gitu ya. Ya sok gitu. Jeung mun aya mitoha datang. Sallallahu. Oh siap Ustaz kayak gitu mah. Itu nya Nuhun. Wah sok moal piamekeun. Aduh ya Allah, tinggalan. Ustaz nuhun Ustaz. Gitu nya. Buat cai-cai acan Ustaz. Ini kan ngaliwat ieu mah. Karena kebon lagi kan itu nyai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Satu lah. Sing sabar aja nya. Ayo ah. Ya, Pak Ustaz. Wih lah mulang heula nya. Nuhun. Nya, mangga. Salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di teh ku aing ya. Sallallahu ala Muhammad riwayat di babuk ku aing pundukna nya. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.